Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing soleh-solehah. Wilujeng patepang deui sareng ibu dina pangajaran basa Sunda. Teu acan urang diajar, hayu urang maca basmalah sasarengan. Bismillahirrohmanirrohim. Dinten ieu urang diajar ngeunaan kecap rundayan. Kecap rundayan nyaeta kecap anu wangun dasarna geus ditambahan ku rarangken. Aya nu terang naon ari rarangken teh? Rarangken dalam bahasa Indonesia nyaeta imbuhan. Rarangken dibagi jadi 5, nyaeta rarangken hareup, rarangken tengah, rarangken tukang, rarangken barung, jeung rarangken gabung. Tah, nu bade ibu bahas ayeuna ngeunaan rarangken hareup di, rarangken hareup ka, sareng rarangken hareup ti. Rarangken hareup nyaeta rarangken anu ngantet wangun dasarna. Nu kahiji rarangken hareup di. Kecap rundayana diajar, kecap asalna ajar, rarangken hareupna di. Conto kalimahna Danu jeung Adi keur diajar pupujian. Nu kadua rarangken hareup ka. Kecap rundayana kabawa, kecap asalna bawa, rarangken hareupna ka. Conto kalimahna buku teh kabawa ku Mimi. Anu katilu rarangken hareup ti. Kecap rundayana ti tajong, kecap asalna tajong, rarangken hareupna ti. Contoh kalimahna Adi ti tajong kana batu. Barudak sadayana, sakitu wae pedaran dina danget ayeuna. Mudah-mudahan naon anu tos dipedar dipikahartos ku sadayana. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.